Ruang 8. Dan kata orang ke tongkrongan yuk. Ayo. Sebenarnya si kutu orang papanas, saya tapan jomblo lagi selila teuing. Ayo bro. Serah manis ya. Berarti anjir. Angkat. Pembantuan aing teh lah. Nah, hari mana kamar wae urang di sorangan. Pokoknya mah orang manggian hari mantep coy. Bejaan cek urang kos cenang rek bucat, herang. Ah, oh gitu. Heeh. Percaya aing. Heeh, bejaan. Tuh, aing ada percaya. Can nempo langsung. Mau percaya aing mah. Jangan. Urang minta nomor lagi langsung ku urang. Daerah-daerah. Bohong tong percaya sih mah. Paling gitu sih ya. Wani itu nanyakeun si Raden dah. Tong percaya sih mah. Paling ge si Raden nu mentana. Buku amun urang mah. Mainna malaya hasil. Ah, ngapa bodas Malaya hasil. ya. Anu aya pingsan. Hai, saya kong tenggek kasihan. Nah, telepon ini mah kurang sih indah. Jadi kurang semoga nomor nawe. Halo Neng. Iya, siapa? Ya, aya nu kamarnya ke nomor Neng teh. Oh, nya bade aya naon, ah? Nya, siapnya. Yang hilap kudu di save sih. Kemet biasa ningali snap AA. Pokoknya romantis. Oh, nya. Pareuman anjir. Telepon dia. Halo Neng. Aya naon deui sih, ah? Lo kok di Pareuman atuh? Neng biasa teh ketemuan sore ayeuna. Neng sibuk aslina. Neng sibuk. Ah nggak bohong, Neng mah kades nggak bohong bisul pokoknya. Daek bisulna bujur. Ah itu atuh daek. Neng sieun bisulnya. Ya, diantosnya. Ah, kurang telepon lah si Raden ya. Nang ketemu di sini orang kudu kasep. Sebenarnya manehna bisa ngadang-dangan orang jadi rada kasep. Setik aja. Ya kalau kok ujung teleponnya orang dong pernah jauh. Saya nelpon. Oh, saya. Hah? Halo Den, Ayo naon? adieu. Ke mana? Biasa. Oh, ayo siap, meluncur. Oke ditunggu. Oh. Terus lah ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam pastinya. Iya, naon ya? Mana ke galau ya? Kurang enak rek ketemuan yang si Indah Den. Tapi orang heran ya kurang kesini. Kaos gitu. Ya aku naon? Tapi kaji sering kaos tapi mana bisa dengar rubah banget orang merah ada kasep kudu sautik we. Ayo. Kurang dandanan ayo. Gimana? Di situ. Ayo tuh. Ayo sih. Kurang mangkat. Nah. Orang mungkin tahu. Nah, ganteng kan? Yes lah. Ya, nangis ganteng.
Anjir. Itu saya dari kenal. Wah. Cuma pasti ada ketemuan ya. Wah, yang gagalkan saya ketemuan sia jeung si Indah. Si Indah ke mana nya? Sore can datang kena wae jam 5 kurang 10 menit. Teh, dia teh. Adik teh. Ya, Asa pernah ningali. Teh, rencangan si Indah ya? ya. Kita ningali itu ada lelaki. Lelaki itu teh playboy. Nah, mana ada ngobrolan si Indah rencangan teh. Teh emang daek rencangan di Bogor playboy. Kawin. Nah, matakan teteh mungkin sampai si lelaki itu supaya si Indah jadi ketemuan aja lelaki eta. Daek, hubungan tosan teh Indah. Nya, Percuma tong yang tosan wae. kunaon sih? Mau bakal datang teh Indahna. Udah. Mana rek kasih header ya? Nya. Tuh, tinggal itu. Saya. Header lah. Ya. Itu bau teramanya kan? Coba didinya keduaan. Kenaon coba? Dasar buaya. Kemarin ngudag-ngudag. Ayeuna babaturan urang. Babaturan mana sorangan diembat sebeda. Aduh, parah. Mana daek emang jeung lalaki nu pas itu. Geus we, ayeuna mah. Mending tinggalkeun lalaki nu pas itu mah. Jangan deui lalaki nu saja. Sloba lalaki mah dah, lain si Ella doang. Masih ngantosan si Indah. Mana sih? Kenalin. Nakila. Kayak Tos lah tong ngantosan wae si Indah. Percuma mau bakal datang. kunaon gitu? Abdi teh babaturanna si Indah. Jadi geus nyaho sikapna. Terus orang tungguan tong. Mending tong ditungguan lah. Hai non. Kamari Indah ketemuan sareng si Hae. Terus kumaha? Pas nyampe ditu si Hae sareng awewe sanes temen Indah sorangan. Nah, bet gitu atuh. Terang Indah kecewa. Si mah eta teh salah paham naon maksud ada. Assalamualaikum. Salam. Non, rumah ya? Nah, gimana sih? Mana apa anu kamari? Mana orang didangdanan teh. Kan orang eta teh ketemuan nih si Indah. Kurang ditungguan tapi sore. Datang ke dapur. Oh, tadi orang ngobrol si Indahnya. Ngomongnya non? Kamari Indah
ketemuan sareng si Hae. Terus kumaha? Pas nyampe ditu si Hae sareng awewe sanes temen Indah sorangan. Nah, abet gitu atuh. Sekarang Indah kecewa. Cenah mah enak nempueun maneh jeung awewe. Aduh. Oh, eta. Duh, salah paham ieu mah den mana mun amprop di. Bejakeun ke si Indah salah paham gitu eta mah. Manehna tadi ngomong geus kecewa cenah urang ngasih hae ngomong. Duh, asli salah paham. Untuk mau jam di jam baraha lah. Balik ah. Arah kembali. Balik aja. Kunaon deui wae ieu teh. Karek bahagia urang teh. Ayeuna can dina naon, can deukeut, can naon, karek geus kenalan. Geus terjadi salah paham. Salah naon urang teh. Teuing lah, pokona rarasaan urang anak urang anu dirasakeun hancur. Sigana orang bakal putus harapan ke manehna karena nyian percaya deui teh tasabari malikeun talapak leungeun. Terus kangen kosan dari si Indah, cuma mau bakal datang. Kunaon gitu? Abdi teh babaturanna si Indah, jadi geus nyaho sikapna.